Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matihi wa yatarahamu bihi ibaduhul mu'minun wa bi'izzatihi wa qudratihi yartaji'uz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surat Fatir ayat 32. Syukuri kaum muslimin ikhati iman rahimakumullah. Simkuring bagi-bagi tugas selarsana sareng pun alo saluus Ustaz Maulana Firdaus bagian haranga bagian galak nama pun alo simkuring mah bagian akhirat kedah imang panginten da baheula mah simkuring ge kitu nu matak ditahan di desa ge baheula bab galak teuing ayeuna mah pun alo nu kitu teh can ngasan ditewak meureun teh ayeuna bagian koloten jeung simkuring mah urang ngabahas anu urang moal ka mana bawa mulang teh wati kadinya namawi pami nganggo judul mah ieu teh judulna ngan dua pilihan sok tuang heula biasa mah di nusanes mah teh sama meh ngaos teh ngan Pak Akum teh Pak Adung Kumis Pak Akum mah simkuring di pasihan lakob sae itu teh leuwih ngarti sebab sanajan dahar heula da engke geus ceramah sok dahar deui tak kewe terakhir lah iwati iman rahimakumullah kusabab urang moal ka mana mulang pangbalikan urang teh mung dua anu kahiji disebat nikmal masir dina Al-Qur'an teh lajeng bisal masir. Nikmal masir teh sahade-hade pangbalikan surga. Bisal masir sagoreng-goreng pangbalikan neraka. Urang mung gaduh dua pilihan rek mana lamun teh surga neraka artina lamun urang salamet tina ancaman neraka moal ka mana bawa surga daya alternatif sanes gitulah lemawi urang untung-untungan ti ayeuna kudu untung kudu asak tinimbangan saur Nabi teh geuning al kayyisu mandana nafsuhu inda ba'dal maut. Deui jelema anu pang cerdas-cerdasna iwal teh jelema anu mikir kumaha nasib isuk. Maksudna akhirat. Jadi udagan urang mah akhirat. Cirina kumaha? Tungtung hirup urang kudu alus. Hartosna urang geus boga pilihan. Nu tadi pilihan surga neraka. Lamun tungtung hirup urang alus, hartosna urang pilihan teh alus. Mung urang teu bisa hayang salamet sosoranganan. Urang gaduh keluarga besar, taitan kana deui handap dunya. Ieu mah pati bisa seuri ya wa margi bakal ngabahas urusan akhirat surga neraka. Biasa tukang maceng ngalonyeng teh wayan heulanan ieu mah disengker jeung ngalonyeng teh pami aya dahareun di hareup dia mah aya atuh. Coba ya Ciherang. Ieu teh musyrik ieu teh hukumna nyubuhan Ciherang teh mau nyari kajurig Cikopi gitu. Berarti harga diri ustaz teh sahanapeun jurig. Iwat iman rahimakumullah. Urang kudu salamet sararea. Urang teh pan boga kulawarga. Ridho teh urang upami budak urang lebih ka nyaah, bojo urang lebih ka cinta, salaki urang anu nepi ka heman, anu sagulung sagalang sapopoe silih ka nyaah. Tuluy engke di akhirat beda nasib. Janten urang salamet teh kudu sararea. Kaasup budak geuningan didoakeun. Pami budak anu
teu acan dewasa orok di antawisna anu maot eta teh sampeureun urang. Nah bisa urang ke gugulungan deui jeung orok urang atanapi budak satepak anu keur beujeun deui pikanyaah. Sedangkan budak mah pan teu acan aya hak pikeun asup ka surga. Sabab teu acan boga amal hade jeung teu hak pikeun asup ka neraka, can boga amal goreng. Mau disimpanna ke di al-a'raf teh. Anu bakal nempatan al-a'raf teh pan kahiji orok, lajeng kadua anu ngaheulakeun hidmat ka bapa tibatan ka indungna. Engke asup surgana iraha tah kitu. Moal ka neraka ngan ngaheulakeun hidmat salah. Pan saur Nabi teh pan indung anjeun indung anjeun. Tah ieu mah leuwih hidmat ka bapa heula tibatan ka indungna. Lebat surga ngan pangpaneurina ditahan heula di karantina di benteng al-a'raf. Kalebet oge anu boga ilmu tapi soranganeun teu bisa nepikeun ka batur mah wah ilmu nama tos weh mudah meuduh tapi nalika rek nepikeun teu mampu. Oge ka asup kelompok sobiin teh anu dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Sobiin teh jalma-jalma anu hirup antara Nabi Isa sareng Nabi Muhammad. Didinya ya buduna malaikah maranehna nyembah teh kana bentang panon poe kituna teh tujuan nyembah ka Allah. Tauhid maksudna. Jadi musyrik sobiin mah lebat surga kusabab lam tablughum da'watu rasuli. Can dugi dakwah Nabi anu terakhir Nabi Muhammad sareng dakwah Nabi Isa kabujang tomper. Pan teu dijaga teh apaan ajaran salian ti Islam, Injil teu dijaga kasalamatan teh pada ngoprek, pada ngaruksak. Urang Yahudi ngaruksak Tauratna, urang Nasrani ngaruksak Injilna. Nepi ka dina waktuna pas ka 500 tahun ti Nabi Isa ka Nabi Muhammad teh tah kosong teu aya dakwah. Namawi ajaran Nabi Isa tos teu aya, da teu kajaga teh. Nabi Muhammad acan sumping. Namawi aya katerangan ke Imam Asyuyuti ramana Nabi Muhammad lebat surga lebat neraka gitu. Tuh pan teh wangsul kana lebat sobiin. Sobiin teh lebat tauhid tapi teu acan terang cara kedah kumaha ari nyembah Allah teh. Jadi dibagi-bagi kita teh kelompok anu bakal lebat surga tapi ditahan heula. Dipending heula. Tangke dina kitab Tuhfatul Ahwazi mah diuningakeun ku adil-adilna Allah aya jelema anu disangeyengkeun dina neraka jahanam nepi ka spor jantung lantaran nempo guruhna neraka jahanam dihanap nepi ka teu kuat akhirna kenging sapaat ngadua ka Allah sangkan dialihkeun ulah aya di tempat eta. Berarti lain ahli neraka mung di spor jantungkeun teh saha eta anu amalna saimbang. Amal hade jeung goreng teh kitu gendeg gue teu aya nyongeat saeutik beratkan hade tanapi kana goreng. Itu maha adilna Allah teh. Tah ku Allah dikabulkeun anu nyangeyeng eta ngadua ka Allah Gusti abdi ulah di dieu teu kiat alihkeun we abdi asal ulah di dieu we. Bari nuduhkeun kana tangkal nu ngarumpuduk tah eta numutkeun hadis mah tangkal nu ngarumpuduk teh al-a'raf. Palataran taman antara surga jeung neraka, tiasa ninggal surga, tiasa ninggal neraka. Geus di dinya teh make jeung hayang asup ka surga tapi ras ningali guruhna neraka jadi teu hayang. Ku ayaana di dinya geus kaasup salamet. Sok dalamun urang keur nyangeyeng dina jurang anu kacilakaan mobil geuning sok aya bunya. Geus nyangeyeng dina gawir teh. Lamun usik saeutik teh lamun terencepan keluar tina eta mobil ka nageun ngagurusak kana jurang anu sok kitu nang tawingna dina kaayaan saperti kitu nu kapikir ku urang naon tah nu kapikir lain nikmatnya lamun tuang di restoran kitu teh Bu tuh nu kaemu teh kumaha carana supaya urang salamet bisa keluar tina eta gawir keluar tina mobil nya henteu mikir nu sanes-sanes mikir teh asa bisa salamet untuk kabawa murag kana jurang. Tak urang teh ngadua ka Allah salaresna sanes hoyong lebat surga tapi hoyong salamet tina neraka tos cekal. Ngan lamun jelema geus salamet tina neraka moal ka mana bawa
surga bagian anaknya. Itu doa anu tawadu, doa Ibrahim bin Adham geuningan lastu lil firdausi ahla, abi teh pantes ari kedah lebet ka surga mah, tapi ari ras kedah lebet ka neraka mah kelaan cenah abdi. Eta jelema hayang naon, hayang ka surga ngan teu wasa nyarita gitu. Tawadu maksudna mah nggak bade hoyong lebet ka surga ngadoa urang belak-belakan da aya doana ngan pangitan bari ngeunteung pantes henteu gitu. Iwat iman rahimakumullah, tah tempat balik urang engke nalika urang babarengan jeung kulawarga sadayana ieu teh kabagjaan luar biasa dibandingkeun jeung urang bakal prihatin nalika urang balik ngaligincing sorangan, pamajikan cilaka, salaki cilaka, anak ka mana bawa anu kungsi pikanya sagulung sagalang teh ngeurik ati. Budak anu umur satepak wae kudu didoakeun geuning dina nalika salat jenazah kedah diserapkeun. Padahal orok mah can boga dosa. Tapi ku Nabi sangkan kasampeur engke di surga hartosna anu ditempatkeun ke di benteng Al-Araf eta orok teh ku urang bisa dipayang dicanak, bisa di sagulung sagalangkeun jadi keluarga besar deui. Hartosna Al-Araf teh bagian tina surga ngan dipending kasiksa tapi kabita ningali anu wah balawiri eta tujuh sewang kenca katuhu mawa widadari kabayang Pak Akum teh palih katuhu coba mah cucu palih kenca tong sebat waduh beri edeg atuh kabayang kabitaeun anu nempo teh ceplak batak ari anu ngaroko asup surga asup neraka asup surga Pak Akum kade lalawara teuing anu nginum engke mah homer oge halal di surganya surat Muhammad ayat 15 punya pan kemah di subuhan homer di ditu teh engke kacirina teh lamun dikaleng ku widadari kenca katuhu lah kabayang nikmatnya teh widadari bari jeung ngasongkeun bensin trek nyesep aa mantap coba tara udah ya bari kumaha Pakum mah bisa ngabayang-bayang kitu. Jadi surga mah ngalaksanakeun perkara-perkara anu urang teu laksana. Jadi kahirupan dunya anu di 100%keun kitu pan dina hadisna oge. Allah nyiptakeun 100 bagian nikmat. Fa'anzala juz'an wahidan fa'imtanahu tis'atan wa tis'ina. Allah teh nyiptakeun gemblong 100 bagian nikmat teh buleud tah. Lajeng digantungkeun di langit anu 88 anu 1% diturunkeun ka bumi. Pada ngarecak eta di bumi teh. Sararea kabagean eta 1%. Jadi nikmat duniawi teh nikmat 1/100 nikmat surgawi. Pami urang nikmat neda kalikeun 2 we kantos teh urang nikmat anu luar biasa. Nikmat dina suasana anu keur geunah hate teh kulawarga ngariung di tempat anu pemandanganna endah. Coba urang keur sama sekali teh aya masalah. Bunga luar biasa. Tah kaayaan kita teh kalikeun weh 2 kalikeun 10 kalikeun 20 kalikeun 50 kalikeun 100 siga kumaha nikmatna moal kabayang. Anu nikmat 1% mah nikmat anu hak sasaha rek kafir rek mukmin kabagian eta mah buktina geuning urang ngagelom gula sarua amis jelema kafir sarua amisnya rata moyan isuk-isuk jam 7 haneut jelema kafir ge sarua we haneut di tengah domba sarua nungkruk apedah mukmin teu sami rek beunghar rek miskin milik jelema kafir jelema mukmin rek ngan eta kudu dimodalkeun nu 1% teh sing bisa ngahasilkeun bati bisa ngudag anu 88% dihijikeun jejeg we engke lamun bisa ngamodalkeun ana jejeg jadi 100% surga teh. Ngan ke surga aya tingkatanana surga teh surga tingkat 1 2 3 4 5 terus eta keur naonnya surga di tingkat-tingkat cobi ka emut teu lamun surga aya tingkatanana berarti beda rasa beda kualitas. Surga tingkat 1 berarti kieu geuning mah nya aya surga teungeunah lain di surga di teungeunah mah tuh aya kakurangan naon widadarina ge renghik ku moal pan widadari teh aya nu
di tiap negara kayak dikumpulkan dina bentuk wujud anu beda-beda, beda selera. Kuring mah resep teh ka urang Libanon misalnya da selera tinggi. Gitu. Urang Meksiko, Pak aku mah ka urang Kenya resep. Urang Nigeria, ge mah geulis luar biasa, lawora mantap. Da beda cita rasa tuh kayak motak dihijikeun jadi geulis luar biasa. Ibu ge engke sapertos kitu. Geulisna teh ditikal 100 kan. Ari rupi kumaha kitu anger rupi mangan aroma wibawa komara urang geulis eta teh. Ibu keneh anger. Dalam robah rupa mah lain ibu atuh. Nya. Tang ke jumlahna 72 widadari teh ibu di surga teh. Anu 70 mah canak tidunya. Jadi jalma-jalma kafir anu ninggalkeun istri-istrina anu mukminat tang kete pan lapur ngaleng-leong milik urang gitu. Kabagian teh 70 kete. Mah teu utai kan di utai lah, yakin lah. Ayeuna wae rageg, karek opat wae geus rageg. Matak kasuk didongengkeun kamari pangumpuk didongeng geus guring. Aya anu gaduh opat bojona teh Pakung kuningannya kabehanana nginum racun Bu. Matak ulah opat ge. Minum racun nu kahiji nginum racun, nu kadua nginum racun deui, nu katilu nginum racun deui, nu kaopat mah sanes nginum racun. Dicekek ku salakina sebab embung nginum racun. Sarua atuh. Lain sahanu salah ya pamajikan salakina gitu. Ya, pe omongan berarti matak dicekek oge, matak kita nginum racun oge. Talukeun berarti salakina tah. Tangkai surga teh pan kitu. Bade widadari model kumaha. Diunggal kubah hejo disebutna teh. Ngajajar hiji-hiji diunggal panto. Kilir teh kitu. Nepi ka 72 sareng kaasup bojo urang. Matak pami ibu engke timuruan di surga, bahaya. Salaki kilir teh gegetre teh napun tiang listrik. Timuru teh aya tuh moal aya nu kitu. Nabi bakal nikah sareng Siti Maryam. Teras nikah sareng sepupu Nabi Musa. Teras nikah sareng istrina Fir'aun. Hadisna sahih buke, masa kalaskeun kanu sanes bilih ragu kalebet pameget mah oke nu tadi teh utai bojo teh lah dieun kaladangan atuh lah nah ada diterangkeun atuh tanaga ge kemo moal sapertos ayeuna tuh Pak aku mah nafsu kuda tanaga kuya. Si gol nyawe ho didegolkeun kayak yang iya saja cikan heueuh ta surga sareng sagala kaindahanna sareng panorama surga teu aya nu timuru teu aya caritaan anu matak teu geunah eta bagian-bagian tina ciri-ciri kanikmatan surga matak nalika urang meunang ka nyeri dihianat ku saha wae omat ulah coba-coba urang malik ngahianat sabab sidangna berat. Jadi urusan jeung jelema mah horizontal teu beres kitu wae ka bawah maut wayana sidang di akhirat. Surat An-Naba terakhir, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat siyadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wayahna urang boh komo ngahianat mah ulah. Mending kana dihianat. Dihianat mah urang geus ngahampura geus kumaha kurang kumaha. Kaos lain kadulur cenah. Kurang kumaha urang mah ngahampura ka manehna men tadi hampura geus tapi da nganyerikeun deui urang teh hampuraan tapi da anggar manusiawi rek sare mah inget deui kalau selain kadulur kita eta ka nyeri teh ka bawa akhirat teh ka bawa nepi ka di ruangna nepi ka engke puncakna urang digurah surat Al-A'raf ayat 47 wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar ka nyeri terus ka bawa deui ka mautna deui ka akhirat. Leungit-leungit teh sabada digurah ku cai anu datang ti mahsar di kumah nepi ka leungit da ciri ahli surga mah teu boga ka nyeri deui ka lahir ayat
alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bari lebet ka surga teh syukuran lantaran geus aya teu aya di kanyeri sarta ku Allah dituduhkeun lebet surga. Eta teh lamun ngelehan, lamun dihianat urang teu ngalawan, hampuraan. Ari urang saruana mangke wayahna sidang jeung Allah berat, sareng jelema berat, sareng Allah vertikal langsung tobat beres. Tapi jeung jelema pamit teu tabayun wayahna surat An-Naba terakhir nerangkeun eta. Yauma yang durul maruma qaddamat yadah, nalika jalma kafir ningali naon nu kungsi dipigawe ku manehna. Wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba, sarta ngoceak ka Allah, Gusti mugi jadikeun abdi taneuh nempo ku Gusti Allah. Dina kitab Ibnu Katsir ningakeun aya sabangsa domba anu baheula waktu di dunya teh eta domba teh digadil nepi ka nyungkruk. Tah tuluy ku Allah diadengkeun domba eta teh diadili anu kungsi neungar teh di tengah deui nepi ka geus kitu muruluk jadi taneuh. Jalma kafir teh nepi ka ngocek saperti kitu, bagja jisim abdi upami nasib abdi cara domba. Hartosna teh teu aya balitungan keur domba mah, tapi keur urang wayahna sidang. Leung bahasa mun urang anu meunang sidang teh sakumaha urang aya dina pihak anu bener, tapi lamun boga rasa bener, tapi lamun urang teu tabayun henteu hampuraan wayahna sidang berat matak. Kajaba lamun urang geus jelas urang sanajan bener tetep teu ngarasa bener ngaku salah minta dihampura, eta mah balitunganna manehna nu mung diajak tabayun, berarti dirina sorangan sareng Allah vertikal eta mah. Urang mah tos bebas teu aya masalah deui. Tah kitu matak ulah aya masalah jeung jelema teh sapros kitu. Ka salaki sami kantenan salaki mah nya. Ulah gana-gana lah salaki mah. Tetek kadoliman anu bahaya boga masalah jeung salaki jeung pamajikan teu adil di rumah tangga bakal aya sidang nuntut salaki ka pamajikan ka salaki mah tak kudu hampuraan teh kitu. Geus teu mampu mah salaki ngipayahan dipasian alternatif ku Nabi. Kengeng nyungkeun cerai ibu kada tah. Lamun salaki geus teu mampu ngipayahan dipasian hak. Dina Nailul Autar jelas pisan eta. Jadi lamun urang teh dianiaya ku salaki teh teu dibere nafkah, mangka hak urang pikeun gugat cerai. Mangga ngan sahade-hade awe teh anu sabar dina mangsana urang kuduna sabar. Surga eta mah jelas, amal unggulan teh pilih we tah erek ganti salaki nu anyar tanah pirek asup ka surga bareng jeung anu teu tanggung jawab deui gitu. Mana eta mah nya. Nah, lamun hayang jelas asup surga mah kari sabar we eta silih nasehatan. Iwat iman rahimakumullah. Wangsul deui yen pangbalikan urang sadaya teh mung dua alternatif. Teu aya alternatif sanes. Kahiji nikmal masir tadi sahade-hade pangbalikan surga atanapi bi'sal masir neraka. Tangke aya tingkatan-tingkatan teh anu tadi surga teh. Kunaon sih ari surga maka jeung ditingkat-tingkat? Berarti aya surga nu teu geunaheun kieu cenah surga teh. Monya di surga maka jeung ngarahuh. Bidadarina kari cenah. Nu bogoh hiji acan monya. Sami rek surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dugi ka saterasna fasilitasna sarua cing naon ngabentenkeun. Tah eta nu kudu urang di garis handap nu ngabedakeun teh darajat pangkat anu nyicinganana. Beda harga diri. Sanajan ngariung dina meja kopral, jenderal, masyarakat biasa dahareunana eta keneh sarua, tapi harga diri anu mawa nikmat nama ngaremo bisa disasaruakeun. Anu cicing di surga tingkat 2, 3 mau disasaruakeun jeung surga tingkat 1. Anger ku harga diri eta moal bisa sarua jeung anu aya di tingkat 1 tadi. Tanu mawi kalimat fastabikul khairat. Sok paboro-boro kana kahadean sabab asup surga teh dibagi kana 3 tahapan sakumaha tadi dina bubuka teh. Summa aurasnal kitabal ladzina stofaina. Tuluy kami Allah ngaamanatkeun kitab Al-Qur'an ka jalma-jalma anu gumantung tingkat imanna. Jadi imanna teh aya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ditetaan teh tina tingkat 3 heula kualitas rendah. Nu kahiji
faminhum zalimun li nafsi, jelema narima kana Al-Qur'an teh estuni ngahianat dirina, artosna teu gamlang, teu sakabehna ditarima. Wa minhum muqtasidun, aya oge anu sineger tengah, ta ieu mah basajan ala kadar dina posisi aman. Anu hebat mah dina nomor 3 tapi tingkat tinggi, sabiqum bil khairat, jama-jama anu besat gesut kana kahadean, paboro-boro sieun kabeakeun mung kapiheulaan. Ta eta diantarana jama-jama anu yadkhuluna jannata bighairi hisab, asup surga tanpa hisab, teu dihisab heula eta mah. Sabab boga amal anu hebat. Naon diantarana amal unggulan. Amal unggulan teh amal anu biasa tapi luar biasa, teu aneh tapi sina jadi aneh kumaha. Saurang cerdas, salaki teresepeun henteu kudangkrang, boga pamadegan sorangan, kumaha carana supaya salaki jadi resepeun, pamajikan teresepeun, kumaha carana supaya pamajikan jadi resepeun, ngarobah pola pikir eta bagian tina amal unggulan. Henteu pada salaki pamimpin. Jadi urang pinter ngolah naon perkara nu biasa jadi luar biasa. Di masjid we peninggal aya runtah we urang, make jeung ngadagoan heula keun daya tukang sasapu na teu hayang, na teu kabita ningali kaca cemong lamedong bagian urang we atuh ayeuna mah bahwa eta nu amal nu poho anu bakal jadi amal unggulan we kudu ngadagoan tukang sasapu we. Eta amal anu urang sok kabongongan we ini haja, padahal mah teu inget-inget acan itu jadi pahala. Ciptakeun amal unggulan anu biasa jadi luar biasa eta. Iwat iman rahimakumullah. Jadi wangsulna kana tadi tingkatan surga teh keur jalma-jalma anu beda iman. Iman anu standar, iman anu unggah sakedik tidinya, terus iman anu utama anu hebat. Aya jelema engke nalika dihisab ku sabab narima Al-Qur'an teh ala kadarna, nepi ka dina hisabna oge engke diuningakeun ku Nabi. Saha cing ciri-cirina heula ieu? Anu ngadolim dirina teh nyaeta di antarana al-mufritu fi fi'li ba'dil wajibat, jalma-jalma anu migawe kewajiban teh sawareh-sawareh. Jadi sebagian dipigawe kewajiban teh sebagian ditinggalkeun. Ta ieu kelompok zalimul nafsi, anu teu aman. Sarta al-murtaqibu li ba'dil muharramat, pake jeung sok pirajeunan migawe pagawean paharaman. Anu wajib dipigawe tapi paharaman oge masih keneh dipigawe. Numawi Nabi dina usum 40 tahun tadi sok eta mah rekomendasi ti Allah, segel ti Allah, lamun usia geus tepi kana 40 tahun eta teh geus disegel, lamun rek bener-bener, lamun rek teu bener teu bener. Mun rek husnul khotimah geus dicirian tina 40 tahun. Lamun masih keneh resep waklil kana macikeun, inget kana zaman baheula keur urang maksiat doraka make jeung kabita deui, make jeung duriatan deui, kan itu teh kitu terus moal teu aman. Sarta direkomendasi disegel 40 tahun mah atos we. Kajaba lamun aya hidayah tambahan teu kirang memang anu 60 tahun kakara insal aya milik eta mah ngan 40 tahun teh jadi patokan numutkeun ayat ieu mah 40 tahun resep we kana kahadean geus teu luak liuk di kana regejeugnya hade jeung hade we molong ka hareup ngadidik anak, memeres rumah tangga, sidqah, sarta udaganana husnul khotimah. Kade pami luak liuk keneh matak teh perket urangnya dina usum sakieu mah nya masih keneh resep migawe anu teu uni. Bisi ku Allah terus ditetepkeun yen ieu nasib jelema teh goreng tungtung. Audisi di akhirat teh pan kusabab pilihanna teh surga neraka teh lawara. Audisi anu kacida pisan beratna dina hadis Sa'id Al-Khudri diuningakeun nalika Adam saur Rasul digentra ku Allah. Saur Allah teh, ya Adam akhrij ba'sanar, he Adam cing geura kaluarkeun tah umat anjeun nu bakal jadi delegasi ahli neraka anu bakal ngawakilan jadi pangeusi neraka, kaluarkeun. Saur Nabi Adam, wa ma ba'sunar, sakumaha cenah eta ngaranna Gusti?
ari umat abdi nu bakal jadi ahli neraka, anu bakal ngawakilan ngadelegasi jadi ahli neraka. Saur Allah, min kulli alfin tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'ina, tina 1000 umat anjeun 888 ahli neraka. Bari kumaha cabi rek nganalkeun naon cing urang. Oke, nah mampu urang jadi delegasi ngawakilan urang teh wakil tinu 888. Jadi 888 anu asup neraka tak urang hiji anu asup surga teh. Mampu teh urang audisi eta anu sakitu rumit sulitna. Nah boga amal naon urang edengkeun di paidun Allah nepi ka urang mampu jadi nomor hiji ti antara nu 1000 tadi. Jadi lamun tina 1888 tina 1 juta kantun kitu. Jajagkeun ulah tina 1 juta 1000 anu asup surga. Tina 1 miliar mung 1 juta anu asup surga. Ayeuna penduduk dunia numutkeun sensus teh 4 miliar ayeuna teh. Berarti masuk surgana ngan 4 juta. Etang-etangan numutkeun hadis Sa'id Al-Khudri. Tapi anu ngemplongkeun hate urang teh da saur Nabi tina 1000 jelema anu dursila anu jahat teh dicipta hiji jelema anu bager jumlah eta bandinganna. Jadi bandinganna teh siga buuk atarapi bulu bodas dina tonggong sapi di antara bulu-bulu sapi nu hideung. Jadi anu bodas mah eta mukminna, lolobana mah jalma kafir. Hiji banding 1000 teh hartosna ngemplong sabab nu dorakana leuwih loba memang. Kantun urang gaduh amal hebat naon nepi ka urang bisa milih surga anu tadi. Hisab-hisab anu mana nu rek dipilih ke urang. Bade hisab anu zalimul nafsih teh anu berat luar biasa, hisab di poe kiamat ke di poe mahsyar teh nepi ka kesang nengahan ceuli teh kusabab hampir sagala pertanyaan teu kajawab. Ditanya ieu teh bisa, tanya ieu teh bisa. Gegedena ya jelema kana cilaka. Panasup surga jelema teh aya nu langsung lebat surga tanpa dihisab teh. Nu dihisab heula aya nu ka neraka heula ka surga tapi ka neraka heula. Aya anu ka neraka teu ka surga ka surga. Jadi anu kapanerian anu tadi dina Al-Qur'an ge jelas nalika ditanya geuningan anu kapanerian asup surga masalah kakum fis saqor. Kunaon anu ngalantarankeun anjeun asup surga kaburangan? Jawabna lam naku minal musallin. Abdi sadaya teu kungsi migawe salat tuh. Anu teu migawe salat ge akhirna masuk surga asal naon? Asal nancep dina hate keyakinan ka Allah teu musyrik, kalimah la ilaha illallah sarta boga amal-amal anu tadi teh salatna mah kitu. Tapi boga amal anu ku Allah dicatat di masar ayat teh azal-zalahnya pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sing sana migawe hiji amal kahadian sanajan saukuran kebul atom molekul anu teu katempo ku jelema kasat mata tapi engke dihitung ku Allah teh jadi kahadian. Tapi masalah nama iraha tah jelema eta boga kahadian eta sanajan ninggalkeun salat maka jeung asup surga. Kahadian dihitung tetep gitu. Dan nu moal asup surga mah musyrik pan kitu. Sanajan sakumaha dorakana jelema salilah henteu musyrik tuluy kungsi boga kahadian dihitung. Ngan urusanana sabaraha lari di neraka tah eta. Coba diuninga dina kitab Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas nafsirkeun inna jahannama kanat mirsoda. Ari jahannam teh disayagikeun keur litogina ma'aba jalma-jalma anu basangkal labithina fiha ahqaba. Eta nu garisanna teh engke eta jalma-jalma anu basangkal teh ya nukang nonggong kana syariat ku Allah baris ditempatkeun dina neraka jahanam teh ahqaba manghukum-hukum. Jadi di neraka teh kata di episode aya jirangan, aya interval. Jirangan kahiji, jirangan kadua terasa kitu. Sajirangan ada ya masalah nama. Al hukbul wahidu samanuna sanatan. Ari sa interval teh sa periode teh 80 tahun disiksa di neraka teh.
karek 80 tahun ibu ya. Al-hukbul wahidu samanuna sanatan, as-sanatul wahidah salah semiatin wasittuna yauman, satahun teh 360 poe kalikeun inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin 5 tahun, surat Al-Hajj ayat 43. Sapoe di akhirat teh sarua jeung 1000 tahun di dunia. Jadi 80 kali 360 kali 1000 tahun kantos dikotret ke simkuning eta jumlahna teh asalna 28.800 poe kali 1000 tahun 28.800.000 tahun sekali disiksa di neraka. Sainterval eta teh komo keur anu musyrik eta mah khalidina fiha abada. Teu aya sama sakali jahitan pira oge napalkeun eta dina pantau teh jukut palias pira oge nya ayat kursi bawang bereumnya awannya pira ge keyakinan kanu kitu percaya kana zodiak lawan teh eta musyrik moal aya hampura eta sama sakali hartosna saanang-anang di nerakana teh teu aya jahitan sama sakali. Matak ka barudak ye kedah dipelakeun tauhid anu bersih, akidah anu kuat, kepercayaan kana zodiak bahaya eta teh. Jadi musyrik anu dimodifikasi jahiliyah modern teh anu kitu nya. Lamun percaya kana tiwalah geuningan, terus percaya kana ruqyah, lajeng percaya kana tamaim, nancebkeun keris tanapi batu ali, saprak boga batu ali alhamdulillah, alhamdulillah. Syirik musyrik, hirup teh cenah urang teu cara teu heula teuing, tah hartosna urang geus ngagantung keyakinan haram surga sama sekali. Nalika aya sahabat hiji lalaki nganggo gelang kuningan ku Nabi langsung fir'aha laan cenah ari mung di neraka jahanam salilana dilaan sabab pira oge make gelang kuningan tamimah teh tiwalah lajeng ruqyah oge ruqyah teh jampe mung aya jampe ruqyah syirkiyah aya ruqyah syar'iyah urang pasti milih syar'iyahna sabab nalika Nabi kena ku sihir teh malaikat sumping lajeng malaikat ngaruqyah bismillahi urkika kalayan asma Allah kaula ngaruqyah anjeun Muhammad harita waktu disihir teh. Jadi aya doa anu disyariatkeun engke pami urang ngaruqyah ku ruqyah anu syirkiyah ta eta mah carana oge beda. Make ada watu sawahir, alat-alat sihir, jampe, minta diubaran kajelman tiasa, majarkeun teh. Tah eta teh istilah-istilah ruqyah syirik. Kaasup urang ngultuskeun ayat pengobatan anu make doa tapi isina jampe. Sabab teu disyariatkeun ku Nabi. Ku Nabi pan tos puguh jelas doana teh lamun kena ku sihir kumaha. Lamun gering kumaha aya doana Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Mun urang kena ku sihir doana aya disyariatkeun bisi abdi nyalindung tina kajahatan makhluk di antarana sihir teh teu kengeng deui nalika urang kena ku sihir tuluy diubaranna ku sihir nusroh namina syirik sami. Kumaha carana? Aya namana gampil ayana penyakit tadi nage eueuh aya eueuhkeun deui carana ku cara anu normal ku cara metafisik ku cara anu syariah pernafasan ingin mah eta mah disyariatkeun mah enggak da eta mah lebet akal logis make tenaga dalam aya jurusna latihan sasaha bisa diajar disebutna ilmu tenaga dah budak bolon we bisa saleukeun. Jadi ion-ion anu aya dina awak urang anu paburisat ka ditu diarahkeun ku cara jurus ka dituna aya anu disebut full body contact bisa tenaga jarak jauh tenaga dalam teh kitu nya. Jadi diubaran ku cara anu latihan tiasa
benten sareng ku jampe disebutna tenaga nah, ngamat ka bangsa jin, hayang ngamat ka jalma-jalma anu geus maot atanapi datang ka dukun. Eta mah make tenaga jin, haram hukumna. Ari sihir aya lah zaman Nabi aya. Matak aya ada watu sawahir. Jelema geuning disihir. Sok naon ku ada watu sawahir eta teh. Saur Profesor Hamka mah dina Al Azhar diantawis alat-alat sihir teh anu seseketan, anu tegalib siga tanuh kuburan, anu kesan angker we. Eta ada watu sawahir. Nabi oge pan dibeungkeut rambut Nabi dicanak ku si Lubaid bin Asom, pemuda Yahudi. Terus dibeungkeut ku rambut Nabi, sisir Nabi teh terus diruang dina sumur diruan teh. Tah didinya diterapkeunna sihir ka Nabi. Deui ka Nabi teu damang. Deui kan nalika di datang wahyu ti Allah ka malaikat fi bi'ri kada wa kada. Ta Muhammad teh ada watu sawahir teh, alat-alat sihir teh ku si Lubaid bin Asom ditempatkeun di sumur diruan. Di sumur si anu dituduhkeun ka ngabring sahabat teh. Didinya katempo sumurna kiruh sareng bau. Serta nalika diangkat dina hanapeun batu teh aya beungkeutan rambut Nabi anu dibelitkeun 12 belitan teh dina pameres Nabi. Kulama inhalatil uqdah kulama qara'a ayatan minal falaqi wan nas inhalatil uqdah. Nalika dibaca saayat tina surat An-Nas, saayat tina surat Al-Falaq, ujug-ujug muka hiji-hiji beungkeutan teh sanggeus kitu ujug-ujug Nabi beres tina 12 beungkeutan eta gorejag jag saperti teu kajadian naon-naon. Tandana sihir sabeus kitu. Jadi sihir teh aya kitu hakikatna mah. Surat Al-Baqarah ayat 102 nya. Sihir anu diajarkeun di zaman Sulaiman teh, Nabi Sulaiman. Geuningan ka ditu teh ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihir teh bisa ngabarontakeun rumah tangga. Salaki jeung pamajikan bisa barontak alatan sihir. Tuluy bisa ngamaotkeun sababiah sihir teh. Teluh di urang mah aya teluh ganggaong kana panonjingna teh lolong otot kieu we teu nempo bolotot we. Tapi nempo duit mah deh. Wah, teh mah lain teluh dah. Jelas nempo duit beureum hejo teh bisa katarak eta mah kaasupna. Duit beureum ge hejo we katinggalin teh ku ibu-ibu. Hejo kana duit kan. Katarak eta mah lain sihir. Jadi lamun panon bolotot tapi teu nempo pangaruh teluh eta sebat teluh ganggaong. Aya ngalamus mah karena patuangan bungkiang eta mah. Bungkiang beuteungna teh. Tapi bisa ngakibatkeun maut. Atanapi jelema jadi robah pikiran, tina teu resep jadi resep, ceuk urang pelet. Eta bagian tina ilmu sihir, ilmu setan. Kaasup anu bunuh diri, aduh eta mah konyol kade. Teu aya hampura wayahna eta mah. Dia sarwakeun jeung ahli musyrik. Sabab teu percaya ka Allah mutlak eta mah nya. Harakiri mun di Jepang mah boleh bunuh diri bersama, nurutkeun kapercayaanna. Di urang mah haram bunuh diri, jelema moal dihampura. Teu meunang disolatan teh eta diantawisna. Salian teh eta mah kaeng disolat. Anu bunuh diri mah teu aya hampura, matak sagoja musyrik. Teu kengeng disolatan atuh. Bakat ku ulah-ulahna eta nerangkeun yang eta jelema sama sekali teu percaya ka Allah, teu percaya kana ayana akhirat. Iwatu iman rahimakumullah. Lajeng ku Allah diuningakeun langkungan Rasul siga kumaha bahayana neraka tuluy dahsatna nalika Abu Hurairah sareng Nabi geuneuh catur sareng sahabat keur kitu teh ujug-ujug geleger teh sora aya sora anu geleger luar biasa sadayana ngarenyag tasar Nabi eta teh sora ngageleger eta teh sora batu anu 70 tahun ka tukang dipangpengkeun dialungkeun tina dasarna karek tepi ayeuna siga kitu gambaran siga kumaha kakalayanganna jelema rek tepi kana dasar neraka jahanam bakatku longkewangna jadi jurang sifatna teh kari surga mah pan kaluhur tingkatanna teh disebut darajat ari neraka mah kahandap mebes ka dasar bumi
tanya mah disebutnya tafwid, urang teu bisa nafsir ke naon-naon al-a'rab teh antara surga jeung neraka, tapi nah dina hadis sanes neraka teh dina dasar bumi anu pang handapna, nu ieu disebutna darokat, beuki handap beuki hebat kualitas neraka. Upami surga kaluhur, beuki luhur beuki hebat. Ya, berarti pajauhan. Tanafsirkeun tama tafwid leum, Allah Maha kuningan. Iman rahimakumullah. Tah salajengna engke dina tafsir ayat 32 surat Fatir teh pan namanya tingkatan nu kahijinya kelompok zalimul nafsih teh jalma nu ngadolim dirina di antara contohna teh nyaeta al mufritu fi fi'li ba'dil wajibat, maka jeung ari kewajiban mah kabeh tuntas tapi masih kena aya deui paharaman anu dipigawe. Ta teh kaasup jelema nu ngadolim dirina anu bakal narima hisab anu berat luar biasa. Tadi kakesek bab eta engke anu kahiji. Sanggeusna nincak dina tingkat nu kadua wa minhum muqtasidun, posisi aman. Al muaddi lil wajibati at-tarik lil muharramat. Kewajiban sadayana teh anu kaliwat dipigawe, paharaman oge ditinggalkeun, wa qad yatruku ba'dal mustahabat, ngan hanya kal masih kene sok daek ninggalkeun pasunatan. Ini tidak aneh. Wajib alu ba'dal makruhat, jeung sok migawe sabagian anu ku Allah dibenci. Udud ge makruh mangkaning teh. Jengkol ge jadi ulah lamun nyarek udud carek nuang jengkol. Kana kumari makruh teh nya makruh teh anu batur terasapeun urang maksakeun. Dus-dis. Ari jeung tukang udud deui mah teu makruh teh Pak. Kalau karesep we kadatangan anu teu beuki udud teh ngewa urang teh ditu mitra udud mah. Berarti kalimat makruh teh makruh ilat nya siga bawang makruhna teh ku sabab bauna, sababna teh bau. Tapi lamun diakalan jadi teu bau, teh goreng mah enggak. Jadi teu makruh deui sabab ilahna tos teu aya. Rokok teresep sote nalika aya jelema jadi teresep ngewaeun dibawa ke masjid teu kengeng ulah etika sanaos teu mutlak haram. Tapi etika nu urang dijaga. Tapi lamun jelema gugulungan dinya kalaka wah beuki resep jelema teh ulah coba-coba ngaharamkeun anu halal, sabab ngaharamkeun anu halal teh haram hukumna. Wani ponis merokok itu haram, tah eta nu teu kengeng mah ngan lamun teu beuki mah enggak gitu. Sabab Nabi oge kantos ku Allah digeuing lungsur surat At-Tahrim ayat 1. Nabi kantos ngaharamkeun magofir Bu, padahal magofir teh madu anu kacida pisan seungitna. Pedah Nabi tos kilir ti bojo-bojona teh uluh uih teh lamun leucir katinggal lambayna teh sumping ka bojona anu sepuh atuh digahgeuykeun aduh cenah Nabi parantos kilir da katinggal leucir digahgeuykeun atuh Nabi teh langsung digisik mung nganyerikeun maksudna mung nyieun timuru ka istri-istri nu sanes. Saur Nabi mimiti poe ieu kaula moal nginum deui magofir. Tuh lungsur ayat eta At-Tahrim 5 tuharrimu ma ahallallah. He Nabi kunaon anjeun ngaharamkeun nu dihalalkeun ku Allah. Jadi teu kengeng urang nyieun statement ponis haram karena perkara nu halal. Teu beuki we atos cekap sakitu. Nya nyuguhan rokok teu atuh pakum ulah ngaharamkeun. Kita mah mung nyuguhan ngaharamkeun teh si dihargaan cenah teu sok urut jeung utara teh. Aya anu lamun urang kadatangan utara ngarokok ulah ngarokok kitu ngahargaanna teh saperti urang datang ka anu ka imah anu sok ngarokok tak kudu ngahargaan teh kudu nyuguhan da urang osok gitu. Menghargaan sesoranganan maknya tapi gak sih dihargaan atau kita mah pintar kodek jadi lah coba-coba ngaharamkeun anu halal kita wungkul anu halal mah halal ngan alus jeung teuna panginten etika anu dijaga. Ari udud dina mobil bari tengah poe ereng-erengan mah jeung aya nu nyusuan jeung ibu-ibu wungkul tah eta haram etika, eta mah sanes haram rokok haram zat teu boga cedoh eta jelema kitu mah. Ari dina kondisi anu bebas mah teu aya
statement haram ti Nabi anu mutlak kana zatna aya ge dina prosesna cara urang ngamanfaatkeunana nanaon oge lah bisa haram apaan sangu we bisa haram kalau leuwih nepi ka mabok teu kengeng diaturlah dina aturan Islam. Jadi mana haram zat, mana haram hissi, haram proses. Lajeng tanu kadua mah nyaeta kelompok muktasid si negara tengah. Si negara tengah mah kahiji kewajiban ti Allah salat 5 waktu dipigawe, paharaman riba ditinggalkeun ngan hanya kal sok wani ninggalkeun salat sunat diantarana rawatib. Urang mah nepi ka ayeuna boga anggapan yen salat sunat teh daek we pigawe henteu entong gitu kan nya. Peda kaidah usul al-mandub mayusabu ala fili wala yu'aqab wala tarki. Dipigawe menang pahala, teu dipigawe teu nanaon kitu. Tah teu nanaonna urang mah. Padahal mana naon? Numutkeun kaidah muktasid dia mah bakal jadi mamala nah. Sabab ke di akhirat Allah ngagentra malaikat. Ieu kunaon cenah ieu jelema ki rupa? Teu malaikat teh ieu teh jalma mukmin salatna rajin ngan salatna ruksak recol paburisat teh miti waktu sesatina kacapek leres. Jadi sok diakhirkeun salatna teh jeung teu bener we dina prak-prakanna oge istuni ngagugurkeun kewajibannya wungkul. Pacok jago salatna teh deui asal gugur kewajiban jongjon. Jadi lamun ngagedor angen caritana mah ieu munafik ya, jalma munafik dina bab Al-Maun, surat Al-Maun. Nalika beres salat teh bungangang hatina teh. Sabab ngan sakadar hitungan gugur kewajiban. Mata kalau urang kaberangan kasorean salat teu kedah rusuhan, kaburit mah sawios da lain dihaja. Kasarean sawios. Teu nanaon. Da ngaran we kasarean sanes dihaja. Da urang kedah tumaninah teh. Jadi ulah rurusuhan nepi ka sakadar ngagugurkeun kewajiban. Kudu dinikmati salat teh kitu panginten. Tah geus kitu nalika eta jelema salat ngarecol teh ruksak reges waraheun cenah salatna jelema teh. Mun kitu salat wajibna pinarakaeun intina mah. Cilaka eta jelema teh geus diponis. Tapi saur Allah hal indahu minat tatawu. Ieu nerangkeun tadi teh sunat anu ceuk urang tinggalkeun teh nahnya kitu. Allah teh naros cing-cing cenah koreksi deui sugan eta jelema sok salat sunat. Terus teh di talengteng leres bala ya Robi. Leres cenah Gusti eta jelema teh daek salat sunat. Mangka saru Allah udkhulu fi sa'ti rahmati. Tah mun kitu masuk sarungsungkeun cenah salat sunatna teh kana salat wajibna anu ruksak. Geus kitu udkhulu fi sa'ti rahmati. Ayeuna mah cenah geus lengkep salat ruksakna teh lantaran disarungsung ku salat sunatna. Asupkeun ka kelompok umat kaula anu menang rahmat ka surga akhirna. Kunaon? Salat sunat. Bilih gaduh emutan yen salat sunat teh tinggalkeun. Tinggalkeun we ditinggalkeun mah. Sibuk, terlalu sibuk misalnya memang orang aya keperluan anu kudu harita ditinggalkeun. Tapi teu sempat salat sunat. Bentan deui lalakonna eta. Ieu mah nganggap salat sunat teh penting we anu bakal bahaya mah. Nganalkeun salat wajib bungkul. Bari salatna recol. Salatna lain araheun. Nu ku Allah diponis tadi. Geus moal ka mana? Sanajan salat oge. Ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban. Tapi eta ku salat sunat mah jeung kabantuan. Bisa salamet. Teh kelompok muktasid tapi lebetna kelompok anu amalna pas-pasan tapi akhirna lebet surga. Da intina mah kieu panginten. Dina surat Al-Qari'ah teh geuning. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatil. Asal amal hadena leuwih berat timbang amal hade jeung gorengna teh aya saeutik make jeung
leuwih berat kana hade surga. Mung hitung-hitunganna hisab anu berat gitu. Teuing berat dina hisabna. Tapi akhirnya kusabab berat kana kahadean teh sanajan salapis ipis, akhirna mah ka surga. Moal ka neraka heula. Sabab janji Allah na surat Al-Qari'ah. Pun kitu di sabalikna nalika jelema dihisab ti mimiti gedeg teh saimbang, kajeng aya nyongeat saeutik kana goreng neraka heula wayahna. Nu mawi nalika amal saimbang antara hade jeung goreng, nu tadi adil-adilan ti Allah luar biasa. Eta jelema naripan syafaat teh ya. Bisa ngayengkeun heula di neraka jahanam, bisa porjantungkeun heula. Tapi akhirna dipindahkeun kusabab menang syafaat ke Al-A'raf. Akhirna mah dina kitab Tuhfatul Ahwadi dijelaskeun ku malih sanggeusna eta jalma cicing dina benteng Al-A'raf anu tadi disangayengkeun dina neraka jahanam teh ya. Pindahkeun geus kitu teh hulang-hulang. Hayang ka surga tapi jadi teu hayang kusabab nempo neraka teh anu guru ku salametna geus cukup cenah lila mikir deui. Aduh cenah itu kabita ningali balawirina jelema. Kaendahan di surga nu luar biasa. Bari ngaleng widadari ceplak gonok lakina teh turun ungah. Duh, nu reuy ciduh. Nada akhirna mangadua deui. Lengkap eta hadis eta nerangkeun jalma nu meunang syafaat ti Allah anu amalna saimbang. Geus kitu tegas ngadua deui ka Gusti Allah, Gusti abdi malah teu hoyong nanaon deui. Asal kaditu cenah abdi mah kana emperna pok mimitina tah. Tadi mah yang dipindahkeun tina bibir jurang neraka. Geus kitu kabita hayang deui. Hayang dipindahkeun. Kaditu we cenah abdi mah kana emper surga. Atuh ku Allah tadi cempal dipindahkeun. Simpen deh dina emper surga. Nah, hadapi kasirieun jelema teh dirinya teu bebeja teu naon waktu bocot asup ka surga diantep we itu si Nurus Tunyung ceuk. Teh keadilan Allahnya. Teu kuat teu beuki deukeut mah teh nya. Geus teu hayang bebeja deui atuh geus nempo surga anu sakitu buricakanana mah nya rek tahan teu kuat nepi ka teu wasa bebeja langsung luncat ngagajeleng. Tah teh jelema anu kengeng syafaat. Cacak anu saimbang amalna ngan tadi hisabna luar biasa berat. Anu kelas nama sabiqum bil khairat, jalma-jalma anu gesat-gesut kana kahadean estuning ieu mah cirina oge alfa'ilu lil wajibat wal mustahabbat, jalma-jalma anu nyumponan segala kewajiban ti Allah boh anu wajib atanapi nu sunat tain kaliwat. At-tariku lil muharramat wal makruhat, mampu oge ninggalkeun paharaman-paharaman oge naon ku Allah dibenci jeung mampu ninggalkeun anu teu aya gunana. Ieu mah geus kelas atuh. Jadi kelompok ahli surga anu teu dihisab heula eta mah. Kelas sahanya tiasa kelas urang oge. Mampu henteu kitu. Ari urang mah karek dina hiji geus titatarajong. Nya kewajiban ti Allah salat 5 waktu mah heuda sareng ge bisa. Eta kewajiban, tapi nalika dititah nutup aurat teh wal yadribna ala juyubihina cingsok lain salat tungkul kewajiban teh tutupkeun tah rumaikeun tiung-tiung anjeun teh sina nutupan dada da teu mampu. Hartina hitung-hitungan antara wajibna salat 5 waktu geus katedunan jeung teu katedunanana anu diharamkeun ieu teh jadi imbangan nu amal itu surga atau neraka. Berat atuh. Sabil guruna mah aya kasieun. Maka kalau diimbangkeun mah anu sok salat wajib teu nutup aurat teh sarua jeung anu nutup aurat teu salat. Da sarua wajibna teh ya parentahna ge sami eta. Sarua jeung anu teu daek ngadidik ka budakna ka majikanana. Teu aya sakedik oge giroh pikeun ngadidik supaya daek nutup aurat. Kabagean lalawur teh tanggung jawab di rumah tangga kaitanana eta mah. Kasup jelema anu botol teh muflis ngantep kula warga hayang sasalamet soranganan teh bahaya matak tadi teh kada salamet sarana teh hartosna urang udah tanggung jawab kana rumah tangga. Terakhir ya kewajiban ti Allah sapertos salat wajib tadi punya ku urang tos kalakonan teras anu paharamanna masih keneh dilakonan eta ge ditimbang. Tadi mah sarua parentah ngan sabagian parentah dilakonan
sabagian ditinggalkeun. Ieu mah sabagian kewajiban dilaksanakeun ngan paharaman dipigawe. Lawanna paharaman ieu mah. Maksakeun kana riba, kabita. Datang Bang Emok naon dinu ayeuna mah nya. Mani uruy, kabita, aya pinjol. Geus naon we? Mereka sagilak eta kabita ku perkara anu nyilakakeun bakal jadi tinimangan amal nu bakal ditimang. Keur ngimbangan urang amal hade terus ditindihan ku amal anu goreng kitu we. Eta mah memilikanna kumadinya eta mah. Lamun urang daek salat teu nutup aurat siga kitu bangiten gigi begane mana? Nah kira-kira urang moal sport jantung. Leuheung basa lamun amal hade urang tetep leuwih hade, leuwih berat. Kumaha mun nyongeatkan leuwih goreng? Riba bab riba kada bahaya lah di urang masih keneh palu leuwih tina pokok riba teh nya cek ibu teh nambut artos lah kumaha aturanana cenah teu ka ibu mangga mung nu sanes mah eta riba sanajan bahasan diplomasi ku sabab era ku katatanggaan siga nu nya mung aya palu leuwih kumaha cenah eta ngaranna amun kitu we cenah nambutkeun mung nu sanes mah cenah pamingguihkeun teh sok aya langkungna riba anu kitu teh ngaranna atanapi urang nu miheulaan nu nginjem ya kade cek nu nginjem teh duh cing tulungan lah cenah insyaallah lah di langkungan riba sanajan datangna ti nu nginjem sabab sieun teu dibere nya kade ya bahaya bab riba teh lain ngan sakadar mutlak palu leuwih ditangtukeun ku nu nginjemkeun tapi urang sorangan anu nginjem make aya palu leuwih aya PHP padahal nginjem mah nginjem ngan lamun rek aya palu leuwih teh kedah diucapkeun supaya teu jadi riba teu jadi beban paling henteu balik pokok teu aya riba rek dileuwihan mangga tapi warang nabi eta mah lamun anjeun nginjem onta anu bogeng balikeun anu lintuh gitu kan ini barang riba sanes da eta mah keur nu nginjem ngan ulah diomongkeun kanu nginjemkeun bahaya jadi riba engkena tuh cenah ceuk nabi ge lain ka mana ieu mah kanu nginjem kitu jeung ulah diucapkeun tina diplomasi bahasa we tos kapenak mana anu riba mana anu teu riba eta urusan sapoe anu di urang kantenan kayyidna teh jelasnya anu tadi teh mutlak ditangtukeun ku nginjemkeun tos jelas eta mah tah ngalawan riba wae ku sabab ancamanna berat teh tinimbangan amal goreng anu luar biasa bahaya gunya bisa ngagocrak taman caura tah amal nu sakitu lobana ku riba sabab di neraka ge ancamanna siga kitu geuning anu ditinggalkan ku batu anu ngojay dina walungan getih unggal rek naik dibebet deui ditinggang deui ku batu nepi ka getihan bakatku urang kudu hati-hati dina urusan riba cobi imang-imang boga amal unggulan naon anu kira-kira eta amal unggulan teh nutup kesalahan-kesalahan urang di rumah tangga mah kitu salaki bagja we boga pamajikan iza nadarta sarratka nepi ka nempo pamajikan teh asa nempo widadari terus duriatan aduh ieu mah boga dua geus tong ditambahan pokona muga jeung mah eta geus mimiti culudur kitu mah beungan ari ti nabi mah pek wae kitu ge gitu cacak hiji tah itu lah geus omongan aku masih ganu ieu nu nya minimal mah urang teu nolak kana syariat kitu we nya eta mah tos aman Bu teu nolak kana syariat sok urang bade lebet kana mana lah bade lebet kana kelompok zalim muli nafsi gegedena eta jelema cilaka untung-untungan lah sabab loba migawe dosa anu gede nganalkeun amal hade anu pas-pasan tanu kadua mah antara amal goreng amal hade teh leuwih loba keneh amal hade ngan sok ninggalkeun perkara hade palu leuwihna sunnatna nganggap sunat teh tinggalkeun tadi anu kelas mah nyaeta kelas sabiqum bil khairat amal bea ku sorangan nanaon ku sorangan bade gaduh amal naon unggulan urang dina sapopoe urang
nyantong aya di hareupeun naon teh teuning pihadeun. Urang tos boga patokan, urang teh rek milih surga tanah neraka mah tos jelas pilihan urang. Tapi palebah hayang asup surga tingkatan anu mana, tinggal urang pahade-hade amal. Lamun amal hayang pas-pasan dina iman kualitas anu kahiji teh panginten surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gumantung iman urang. Simkuring gaduh kesimpulan yen amal unggulan teh bagian tina amal anu bisa ngasupkeun urang ka surga tanpa hisab. Cerdas lah gitulah nya. Segitu ya Pak Gum lah. Cekap beutna tinggal. Tuang masa kitu keneh si kita bahan ge lah nating. Kudu diawet-awet atunya. Ieu mah perdana we Kang. Ngajah heula babaherat. Sabab urang mulang moal ka mana ngan ulah salah mulang teh. Sakitulah nu kapiatur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.